teh si dulu kunaon si dulu masak atuh tuh itu geuningan nya jeung masak geuning aduh dina hawuk kene di airana teh di dieu hah aya di mana tah geuningan belah mana ranana hah ya belah mana itu ranana anu mana warung bumi ieu tah daerah anu mana anu di sisi itu oh umur seberapa tahun itu teh hanya 20 tahun can umurna lah oh encan oh nya ayeuna aya ada ke kota aduh sahana minana dua mobil aduh beban ku peurih naon teu boga meureunna eta mah budak kulit kelas 2 kaluar sakola baru teh lewe S2 SMP teh oh aduh lain enakeun lu padahal mah diieukeun dirapihkeun enakeun kitu mah ayunan wahangan assalamualaikum abah damang ge kumaha abdi ti Sukabumi abdi masak aduh masak naon kabeneran arek ngedon buka di dia halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Nah, buat teman-teman pelosok, kemarin kita bikin video yang ada apa? Itu ya, yang ada bule-bule dari Kuwait. Alhamdulillah, kemarin ada ngechat sama saya, katanya kalau di bahasa Indonesia kan terima kasih banyak katanya atas jamuannya sudah bisa diajak jalan-jalan ke pedesaan. Nah saya jadi di sini juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada si bule yang rela jauh ya dari Kuwait untuk datang ke Indonesia. Cuman itu yang bisa kami berikan dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi ya, mumpung lagi ada kesempatan ini teh. Jadi kita akan berkunjung ke rumah yang ada di sana ya, perkampungan ada di sana. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sana ada lah ya. Jadi sekarang itu waktunya sore lah ya, sore di penghujung kita melaksanakan puasa. Jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, kurang lebih 1 harian lagi, mungkin besok atau ya besok kalau nggak salah ya, mungkin lusa kalau nggak salah. Jadi buat sahabat jamaah pelosok, sebelum itu mumpung lagi ada kesempatan, kita di sini mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari jamaah pelosok dan keluarga. Oke, kita akan langsung ke sana. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai tujuan. Oke, kita lanjut. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ya. Sampai di sini ada rumah, kita akan mencoba ke sini. Ngomong tadi pelakan lauk kita oh, aduh. Lain enakeun lu padahal mah diieukeun, dirapihkeun enakeun kitu mah. Aduh.
Tuh, sahabat ya. Jadi di tengah empang itu ada saungnya tuh. Aduh, ini kalau misalkan ngadem di sini mantep ya tuh. Rumahnya di sini tuh. Dan di sana masih ada kamar mandinya di luar ya tuh, yang itu tuh. Nah. Jadi sekarang itu sorean ya sahabat ya, sambil ya kita ngabuburit lah ya gitu. Nah di bawah sana ada bapak-bapak yang lagi nyuci motor itu tuh ya. Assalamualaikum, manfaatkanlah cai nu aya nama walaupun tidak sesukan oge. Aduh, damang. Aduh. Oh, alamin dia. Dia masih kena puasa ya di teh. Selebaran. Pakai teh beres beres lebaran. Oh, ya. Kemae lah. Hari di dia aya nu balik di kota tuh Rana. Rana tuh di dia. Hah? Ayah di mana? Ah, gini Rana. Belah mana Rana? Hah? Ya belah mana itu Rana? Ini mana warung? Anu mana? Anu di sisi itu. Oh, umur seberapa tahun itu ya? Hanya? 20 tahun Chan umurna. Hah? Oh, Chan? Hanya? Ayeuna aya. Ada ke di kota? Aduh, sana minana teh. Idah. Oh, gedung murah kali Chan. Aduh, ini kan budak ieu kemae lah. Nih, karek balik ke kotanya. Anu itunya. Oh. Ayo, lah cai. Ngopi-ngopi cenah jamang. Siap lah. Nah, masing-masingnya. Kekarek apa di dia airana ya. Aduh, deui. Ngaranna teh teu idahnya. Oh. Siap lah. Aturun mangnya. Ka dieu. Nah, jadi kita akan silaturahmi ke sini ya, katanya di sini ada janda. Oma, maju masak. Aduh, masak naon? Beneran arek ngedon buka di dia. Aduh. Tuh, naon dina hawu kene geuningan masak lagi dah, Mang. Alhamdulillahnya. Oh, iya di video ieu. Kumaha ya laporkan ke Pak Jokowi? Ma, masak naon, Ma? Aduh, jadi lebaran tuh. Oh, itu saya kukut bodas geuningan. Biasa nah, lamun aya kukut bodas. Naon? Oh, hayang warna-warni. Oh, agung ya. Aduh, mantap. Itu masak batu, candi. Sanggup. Oh. Mah. Kenapa di daerah aja? Ah, iya mah. Tuh, emang itu cairan cenah ditanggung ieu. Nya. Duka tuh. Ih, Nya merenan. Sate idahnya. Meren. Sok gitu seperti tutupan ya. Tukang kumaha sok aneh. Teu apal. Wah, apal mah. Oh, aya. Anyar di kota cenanya. Aduh. Kebeneran ulin ka di airana di dieu. Jadi kita akan ke sini ya. Assalamualaikum. Abah, damang. Ge kumaha? Abdi ti Sukabumi abdi. Mohon bade ngawengi ka di kaburitan ieu kumaha ieu. Aduh. Bah, masih kene puasa di dieu, Bah. Waduh, anu puasa nu henteu cenah nya. Oh, kumaha lah masing-masing banyak. Tuh, si anak aya ieu. Abah mangga banyak. Jadi sambil ngabuburit lah. Ngabuburit.
teh. Yuk masak. Lain enakeunnya ari eta di dina ayunan wahangan mah. Bak ngegejebur ka dinya teh. Talian pedol. Teh, mangga teh. Kita akan ke sana ya. Laut atas juga bisa ya. Cuman saya ingin kesini aja. Assalamualaikum. Naon teh? Ma, damang. Aduh, punten ya ngiring langkung itu dede bayi itu. Punten ya. Teh, tenah. Semasak teh. Si duru, kunaon si duru. Masak atuh tuh. Itu geuningannya ada jeung masak geuning. Aduh, dina hawuk kene di dieu mah geuninganan tuh. Enak. Teh berisi durunya. Bener ngabuburit. Teh, makanya. Assalamualaikum. Damang, pamaling. Aduh. Ngabuburit. Ngabuburit. Oh, maksud di mana tuh? Di sawah? Jadinya Cigirang. Oh, di paling itu. Ya, di Cigirang. Ngesang nih. Ngesang cenah. Jadi ngesang. Mana di? Abdi teh Sukabumi. Oh, nuju eta di dieu. Mohon, nuju ngaliput ya laporkeun ke Pak Jokowi. Belahan babakan empang tidinya. Mana? Di masjid babakan empang. Kurang oreunan bukan emang. Kamari. Kita gani kurang eta teh. Aduh. Kumaha? Oh, jadi Aduh. mengitip buka apa? Hanya keputing jam 10, jual mengecap teh ka dieu. Wah, cenah. Pisari teh cenah. Budak nu di pasir gombong teh ulahun. Heeh. Aduh. Pantong atuh mengecap kitu. Heeh. Eta salat. Atuh teh tulus meureunnan. Hah? Teu tulus. Teh tulus. Waduh, ari ayeuna ngaduda deui meureunna. Wah. Aduh dah. Tidinya teh nya. Kita sholat asar teh. Dan salasa itu jangan gitu. Leos sama paigalang ka itu. Heeh. Leos ka budak kinanang. Oh, ka ditu. Mana, Pak? Ada bumi naneng sasih mana? Aduh nih. Teh dia teh. Teh keren dia. Mana neng sasih cenah di mana? Cek budak kinanang. Ada kan biasa loma aja kurang. Tuh. Nah, ini mana ge tojeran awin. Ka jeung urang manehna. Oh. Kalau baca cerita mah eta mah alus. Heeh. Lain wa cenah. Mun nu teh da teu bukan batu. Heeh. Ari uwa cenah arek boga salah ke dia moal. Heeh. Seserian malu nu gabu kuningan. Urut mahfudnya. Heeh. Urang mah teh model Mang Mahfud. Apa. Ngawin ka eta deui. Ayo urang mah da puguh deui ka saningan nya cek perbasan. Kalau teh da ai nafsu mah teh barang diborogot cek ajengan oge. Tah gitu. Masih di godog ditanya kitu deui nafsu. Kitu deui. Oh, kalau teh budak. Jadi ayeuna kumaha tuh? Tah, kawin kayaknya. Heeh. Mimiti dasar pulang. Balik sekali. Balik ka dieu teh cek anu kumisan teh saen, Pak Oman amukro. Heeh. Wah. Pan aya ajengan teh kitu tas ngaji. Diturun ke kadunya teh jeung masuk nusa teh titah ibadah. Heeh. Ayeuna eta batur butuhun ibadah wah. Ibadah teh lain salat tungkul pannya. Diantarkeun deui jam 10. Cek urang teh. Oh dasar tadi cenah amu dipaku pegat kumaha teh meureunna. Heeh. Diantarkeun deui urang jam 10. Cek urang teh rujuk deui gigilik di kana depan. Rujuk deui. Urang ka saberejeuna eta awewe eleh kudu gabu. Labah kituna. Kulantaran jadi kumaha kieu cek urang. Teh bener moal bener ieu mah. Oh ceng urang ka budak kinanang sieun pibangusun ngewa kolot adan di ditu geuning urang. Imam-imaman urang biasa goreng-goreng. Padahal mah di aduh teh imaman. Batak cek Pakurdi teh. Aduh urang di dia di Pasir Uri sebah. Tah teh dinya teh. Heeh.
Da urang. Jadi pelena tadi kabiri. Lah? Tadi kabiri pelena. Aya cenah di Boregah awewe. Di Heeh. Boregah. Oh jauh-jauh teuing mereka. Cek amukro teh. Wah, aya cenah bener giras itu mah. Heeh. Giras kene. Urang mimba eta ai dirisakeun teh tak geuning ka budak mangata hiji, budak ceng balik ting can ayeuna nyanya ba. Saha? Budak mangeta budak Umi itu kidul. Oh. Eueuh ka kota kamari ditinggal. Heeh, heeh. Datang beun anu ka budak mangesihin. Oh, tongo haji. Heeh. Heeh. Eta lain haji eta tah. Oh, iya, oh di dieu kira. Beulenyang lain cenah wacana aya cenah di kidu budak-budakna tah ngahape cuk. Oh. Mani lah. Ak dirikan moal lah paduli teh dirikan sagala paduli teh awewe penting tah kitu. Bogoh-bogoh teuing Heeh, pun pikanya ahe lah kitu nya. yang jongjon ibadah cek urang teh Hmm. kitu. Leutik. Kan dulur anu ka mangerap lanceukna ngan giras itu. Giras kene. Kan eueuh cai di ditu tapan. Capek ngalah cai. Itu giras kene tuh. Itu tanya teh. Hah? Moal cenah. Moal kunaon cenah? Incu. Wah, kumaha? Dilepas ka itu oge. Aduh, deui. Baru diirikan teh urang teh. Kita nempo anu kabogoh urang. Heeh. Jol dedah eta jol anu di Boregah marontok budakna. Heeh. Ai indungna leutik. Urang teh nempo indungna nempo budakna. Oh. Budakna urang teh. Di dia ieu wah ieu. Di dia airanan teu. Coba. Heeh. Rana tapi ulah nu ini. Baru lebih ka hujan nih kamari teh. Oh di ditu teh. Balikeun ka hujan. Eta teh sakira jeung urang mah apan cai di dapur urang mah itu jeung genah dapur gitu nya. mata-mata sudu eta suluh segala rupa gas aya eta aya jeung urang mah kitu urang mah anu Alhamdulillah. mesti heula ge boga pamajikan can pernah ane teh jagat batur dibuat sugan motong tara nu baheula nu jengkar aya teh anak teh norowe nu ti Bogor kamari mah jedog bah tong lelempangan apan panas ku awewe mah Oh benar, Ye. benar Wah, panas. lu pusing gini eureun di entin Oh tentin. Baraya urang kan wah kadang dahar jeung nu di jero Heeh. ai sugan teh kamari malindrana ceng entin cicing udah ali dina ai ngejedog Mun apal gitu mah nya. nih kacil balik deui anakku tah Deui, goreng Allah teh Akbar. kumaha ieu teh didinya ge anu hayang ka urang euna 3 Di mana teh di lemur? didinya teh Atuh eta anu lina. anu lintu hiji Oh tah eta anu lok 12 atuh. didinya teh lain urang manehna anu hayang ka urang Kan karena ragok beneran kumaha. didinya teh Gitu. Ya Allah. geduk budak teh nya urang Bogor ngagade eta tah belah dia 17 juta jeung doma Waduh. nu eta belah dia nu baden tah urang teh kumaha aing eta teh teu ngeser budak teh ngagadekeun warna ngopi buatan eta gini teu ngeser budak sugan arek ka itu heula henteu Henteu. guprak ngirim duit harita kana cara nu kitu duit 10.000 da Oh, nya. itu Oh. mang baden teh mere roko mere ka urang teh Heeh. da eta butuh duit kuat 15 juta jeret harita Langsung harita kene. harita teh sugan ngeser henteu Heeh. rekening atuh da geus aya di dieu bahnya rekening di Mang Badan ngirim ka urang teh pan anak nu di Bogor teh kitu ngirim Allahu Akbar. Aduh, ka mana eta? Oh, berkadinya. Saha mara kali saha eta? Karena aya nya hajukut apa eta Mon. cek urang kumaha hajukutna ye deh da eta ka urang Bogor tuh Jukut. teang doma di Cibalung Oh, cenah nya oh, teang kun 2 juta ai balik teh dieu teh nanyakeun Cikukung Mon. ai haji ubas Heeh, dinya. teh incan nya aya nu sisi sorokan nya teh cenah mungeun loba incu cenah majar teh kitu loba incu cenah eta mah deureyan Oh, kemae. yatim mah urang mah beresepen budak urang mah ka yatim Oh, kemae. itu teh Bogor teh Heeh. resepen ka yatim Tuh. Nyata ini kayak kadi teh keur ngeudeukeutan meureunna. aneh na teh aya cenah teh kada ubah di mana di pasir kadu dia teh tas nganterkeun Pasir kado teh. Oh, eta di dinya, heeh, di dinya. ngan ngora keneh eta mah aduh nu aya nama ieu mah Heeh. Kemae lah nu ngora keneh. eta mah Tuh. kawin isuk tadi teh jeret ngirim duit 1 juta teang cenah eta ka itu kawin
budak teh ditu teh Bogor teh. Heeh. Jadi cek mau badai 1 juta. Sup kana pesak amplopna teh. Heeh. Kur amil kur eta urang. Heeh. Bersaksi. Heeh. Kur wali. Mas kawin ada. Di Bogor di sener ka dia mukona arek mau 5 teh ditu ka anak teh. Alhamdulillah eta anak urang meuli teu boga baheula kunaon gitu. Oh anak di Bogor mobil geus bogon 2 teh urang. Ka dia teh lain mobil batu mobil mah. Alhamdulillahnya. Heuh baheula peurih aing mah Tah, lain gitu. hayang main tah hayang mere ayeuna mah. Cek mainana teh. Kelas 2 diajekeun ka Mukro teh cek biur ka Bogor jol bus 2 ka dieu. Oh, di Kawin Teang. Di bawah. Bari teh mah supir minantu ayeuna mah di SMP. Heeh. Kelas 2 teh gawe di mana? Budak anu panggedena jurusana kana sakola. Nyahoeun duit sakola anu. Itu bari duitnya nyaho ditaka. Imah bare anak 2 teh lalaki. Lain urang mah lah teh cocok bapana tukang kudu macu. Syukur relahnya. Ngan budak urang mah nurutan macu. Alhamdulillah. Budak 10. Halo, kata kamari ka urang Cirajang urang di mana? Bingung deh itu teh eta teh supir, bingung. Aduh. Kumaha. Teh nu bisa dianalkeun. Lah, Mere 10 juta cenah bahan lamun leuwih bikeun ka Abah. Mere 11,5. Kadieun 1,5 juta ka urang. Keur yatim bah 500 cenah. Oh. Cenah budak urang teu ngaji, alhamdulillah cenah ingat ka yatim. Alhamdulillah ayeuna geus anu sinaekeun yatim mere ka dieu. Oh. Aya loba di kareng bari je cenah di ditu 2 tuh, di ditu 2 udah ngereus. Are ka dieu teh geus nayakeun. Abah teh meureunana ayeuna teh neangan Rana. Beres. Oh, abdi ge sarua neangan ieu teh. Neangan abdi ge. Menyata bu. Ih. Ieu mah. Neangan abdi ge ayeuna teh. Lain urang oge arek neangan anu. Heeh, nu kumaha? Hayang nu kumaha? Urang mah geus meunang. Heeh. Meunangan keur incu. Oh, Keur incu. Kamari teh balik gawe teh Bogor geus. Itu itu tuh. Keur incu. Mangkali eta mah incu teh jurusan gaweana jujur. Kelas 2 di sekolah teh. Ari ieu saha ieu? Bogaeun eta mah. Oh, heeh. Banyak Ai sugan teh bogaeun gitu. Dikawin. di Pasir Kadu ge aya anu datang ti kota geuning. Aya, ngora keneh teu. Ngora jangkung. Aduh, ngora jangkung cenah. Kamari teh urang teh. Teh, apal teh teh? Apal teu? Cenah di Pasir Kadu aya nu ngora. Anyar datang kamari ngan montok teh cara ieu. Oh, ieu mah leutikna. Cenah. Arek anu ieu nu mana urang mau hayam pan mau hayam ka dieu teh. Oh, ka ditu teh nya. Da dulur ngalanteuran ka urang, bawa ke Pasir Kadu. Kamari lauk sakilo urang teh. Ka itu. Hayang menang anu butuheun ieu. Naon? Heeh. Aya awewe rada hampang-hampang kitu. Imah kari ngasupan. Heeh. Ngaco incu Allahu Akbar. Kawinkeun deui meunang awewena. Heeh. Meunang. Mana atunya? Di mana atuh cenah? Heeh, itu Aya nama itu. orang ge neangan jadi kudu pangneangankeun deui nya. Kumaha urang pangneangankeun lah malimnya. Ayo urang mah geus meunang urang mah. Heeh, bae deh urang pangneangankeun ke. Ayo urang geus meunang. Hayang anu kumaha cenah? Incu. Heeh, anu kumaha meureunna nya. Pokona mah awewe. Heeh. Imah mah kari dapur. Heeh. Oh, tinggal Rangkai sup lah gitu meureun. meureun. Mang perangkai 2 tingkat hiji. Menang politik kelas 2 teh. eta. Eta mah merih budak teh. Kawin kamari teh sapi dijual 10 juta, menang lanang leungah teh Mang Erap. Oh, teh dieu Heeh, kirap. budak eta mah aneh teh incu. Kuli teh saminggu 1 juta ngirimkeun ka indung. Waduh. Saminggu 1 juta. Leutik Alhamdulillah. eta janggotan leutik. Ayeuna teh Oh. si Darus Heeh, apal tuh eta mah apal. mimiti ini sok amplop ka urang sok. Oh, aya. Eta deui batu ti Mang Edis 2 mobil. Aduh. Beban ku peurih naon. Teu boga meureunna. Eta mah budak teh kulit kelas 2 kaluar sakola baru teh lewe. Kelas 2 SMP teh. Lain SMP. SD, Eta SMP. kelas 2 ini teh kulit. Ayeuna teh rangkai diharap mau di tanah di Cibalung menang 20. Tanah ladang Waduh, di ditu. Cibalung 12 juta diadegeun ta 2 tingkat hareupeun Mang Emip. Rangkai. Hiji. Ayeuna mah nyieun belah tukang mah teh. Barek nyieun di dieu cenah. Ayeuna teh kari cai kari ngocorkeun di dapur. Heeh. Enakeun atuh. Kari awewe nya eta teh. Ngan da ka urang mah moal cara batur, moal rumat ramet naon. Bener teu boga ngan senang. Heeh, mudah-mudahan lah. Moal Sing urang babana pernah dibabarikeun eta Bapana jodona pernah nya, nyugu malimnya. Sing dibabarikeun jodona lah. pernah nyugu bapana. Heeh. Nyuguan kai. Heeh, kan Heeh. si jalan.
Hafal. Iya lah. Kunaon nasib mana menang cara aing cenah. Oh nya. Ai urang mah meunang ieu can idah can barbie teh. Oh, nyata bieu teh itu biet pisan. Ade isuk jeung amuroko ka dieu. Ku anak cereng dibere duit 1 juta amplopan ke Amil ka Sahruk perwa. Amil Sahruk di dieu. Amil Sahruk. Sahruk. Oh. Nah, ada teh aneh jeung urang mah. Jadi arek iraha teh cenah. Tos lebaran. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar lah nya. Wah nya. Amil Sahruk atuh da. Amil Sahruk mah cocokannya Bil kita pangawinkeun kolot. 1 juta teh. Tadi teh cering. Ini teh ngamukro. Oh, tadi tentos di ditu. Ai di telepon teh ka Bogor, apan kamari mumaran teh di Bogor. Hitung tanggal sakitu tanggal. Aduh, lain cek orang teh meunang nawar itu hayang ieu hayang. Nawar. Banyak amil nawar. Aturan Allah mah cenah. Benar. Pan berat meureunnan. Gitu. Pan berat tanggung jawabna meureunnan gitu. Anu paeh mah cek urang ngapae, anu hidup mah 3 bulan pan. Juru tulis naon teh aturan geus teu bireu ngariung di dinya teh. Oh, aduh. Malan mukul mah jadi ngomongkong. Menang sakilo jair balik teh. Lunte sakarung ti wali. Aya masihan. Nya teh ngusap di juru tulis. Pangusapkeun ku dulur kabogoh urang. Oh, dulu Kabogoh urang teh. Hayang Wah kebogoh cenah jarang kawin cenah. Taneh kabogoh hayang gerak tadi. Da kawin isuk bawa sore jeung urang. Aduh, jadi kawin isuk kan bawa sore ka dieu. Jadi langsung mau ada tadi ditu gitu. Siap lah. Mudah-mudahan lancar di hari hananya nya. Anak teh urang mah meureunnan itu budak tuh kunaon cenah. Hei. Ya ngalang layang sore kieu mah. Terus anu teh Sukabumi pan 2 di Sukabumi teh. On. Si kali ka berdua nya. Tanggal genep ka dieu da Mang Duni bade nikahkan di Waspada. Oh, di dinya. Ka ditu ka Caur Sea. Mohon. Sekalian ka dieu teh cenah. Moal lebaran ka dieu anu Bogor mah ka dieu. Neng dieu. Neng. Teh nu bener teh mana? Abdi ti dinya. Bahkan empang. Asa tarepang sih urang. Tara da jarang aya di bumi abdi mah. Tadina. Mohon. Kok saeuda teh amel jeung Ki Jero teh aya ngabiri muning da naon urang baheula teh. Oh sareng Abah Ijoro teh nya. Jadi kolot urang atuh da baheula mah muning boga muningnya. Wah. Iya, boga pamajikan masih kena kuat. Hah? Masih kena kuat. Teuing mun. Teuing cenah. Urang waspada pas mabuk balik. Da ngajakan sebulan sekali ka urang. Astagfirullahaladzim. Lamun eta lamun jadi ke masih kena kuat atuh. Ari ieu mah cenah. Kumaha? Oh, raya mah. Oh, wana mah geus kena kuat mah. Aduh. Cek orang itu tuh garawe kamari di Mang Baden. Lain wa mah cenah. Ada orang macam teh di Kabiri. Oh, teh. Pemerintah harus di Kabiri. Di Kabiri teh mun kieu lamun hewan di Kabiri. Urang mah kitu. Pemerintah kita boga budak 2 moal da aloh nu boga. Dah gitu. Mari ayeuna ge rezeki teh geuning lamun teh boga anak. Heeh. Sa batur mah model lebar leuwih sapi na naon urang. Tah kitu. Urang mah. Anak teh meunangna teh di Kapolri teh buat boga mobil. Heeh, alhamdulillahnya. Ngomong kitu ngomong bere. Anyar keneh lauk sakilo sewang ka dulu. Kamari hayam hiji sewang ka dulu. Heeh. Itu meunang kasedih ka perih teh. Heeh. Teu li cenah. Teh jeung meunang rezeki. Aduh. Di SMP nya teh ayeuna budak teh ngaguna 22. Di SMP. Ngan ari anu lalaki mah gawena nyekel sakola teh sabaraha. Di mana? Babari. Di mana yang sekolah? Bogor. Oh, di kota di ditu. Dekat Urang Kembang. Alhamdulillah. Tuh. Di mana, A? Biasa. Aduh, tah eta nya kalapa cenah tuh. Ngerujak. Sehat, Pak. Ada kurang keneh jam berapa tengah genepnya ya. Ira ayeuna 4:30. 4:30. Zaman teh lu mah di dia ulin nganyang heula. Nganyang heula di dieu lah. Wae. Aduh. Ka dieu teh geus berbalik. Jol dulu nganteran ya. Tah meuli lauk cek urang Bogor 4 kilo. Cibalu itu 2 dulur, eta 2 indung mukro. Kilo sewang kudu urang dibere. Urang meuli 1 kilo. Jadi ka dieu. Heeh. Kayak nganyang. Dia 100 bere. No dibere di bekelan duit nganyang teh bere 100. Dia 100. Can bukan indung geuning.
Oh, Karunya. oh teu boga ninung. Oh, Aya kana indungna. oh aya kene. 20. Oh, Meuninunuhunan Allahu Akbar. Heeh. Kamari mah jeung kisah jeung da cenah hayang es buah geuning olo-olo ka Oh, bogor. aduh, eta ka Bogor teh olo-olo kata yang es buah. Moal kantong es buah. Heeh. Kana ieu mau dibejakeun oge. Heeh, kumaha lah jakeun oge. Urang sabarapan. Eta teh pangancaran ti dulu urang teh. Arek ancaran ka Bogor, kana bah poe ali na teh. Oh, cek ada cek ada urang. Diceng teh di dinya di manu kulon teh di budak. Oh itu. Arek imah itu teh keur kuriak ongko urang teh. Itu teh. Ya bapak ke dagang ke itu teh. Jadi jangan bah geus tadi cering mah duit 1 juta teh sugan teh idahna imut aja. Juru tulis nanang tadi teh. Lah kene nya. Jadi teu bisa ditawar aturan eta teh. Eta mah aturan hukum Allah. Gitu. Hukum Islam. Allah. Tadi nama da itu da kawinkeun lah sekali teh. Tadi teh. Atau amplop teh bawa deui. Bawa deui amplop teh. Aya eta da karunya. Heeh. Kada 100 di bawah. Kamari 100. Yo lain di cokotan erep kira. Jang kamil. Dia sih 1 juta, imut 300 bil. Heeh. Kali 700 deui. Aduh. Mal mahi meureun ke. Ngirim deui. Yo, ngirim deui meureun. Kami cenah aing kayaknya. Tadina cenah namun tak titah tadi teh aing ka cenah bak geus aya. Anya teh mah budak teh ne. Iya. Mudah-mudahan lah ke dia yang hari hana lancar banyak. Amin. Ieu mah budak teh ne. Heeh. Kade lah numpak motorna kotor geus balik nganyang cenah kotor malah. Ayo, Bang. Aduh, deui. Jang, kunaon eta? Aduh, eta. Udangkeun karunya eta. Karunya. Udangkeun karunya. Halo. Aduh, karunya teuing.